Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du sareng dina sabadana maca bismillah. Alhamdulillah, sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad. Pakod tolaba mangka nyata geus nyuhunkeun atawa menta minni ti kuring saha ba'dul ahbabi sapalihna pirang-pirang kakasih. Ari kakasih teh jalmi anu dipika cinta. Menta kana naon? An a'mala kana yen muga ngadamel kuring lahum pikeun itu ba'dul ahbab syarhan kana hiji sarah atawa penjelasan berupa lembaran-lembaran latifan anu lembut anu alit itu sarah leutik tapi loba manpaatna. Mukhtashiron barina anu ngaringkes itu sarah ala nadmi kana nadoman kuring al musamma anu dingaranan itu nadmi bituhfatil atfali ku ngaran tuhfatul atfal hartosna hadiah pikeun pirang-pirang budak. Fa'ajabtu tuluy nyumponan kuring hu ka itu ba'dul ahbab fi zalika dina itu an a'mala lahum syarhan latifan bi ahsana jawabin kana pangalusna pirang-pirang jawaban. Bi ahsana jawabin kalawan pangalusna pirang-pirang jawaban. Rojian barina anu ngarep-ngarep minallahi ti Gusti Allah ayyuwaffiqo kana yen mugi maparin taufik Gusti Allah ni kakuring lahu kana itu dalik ahsana taufiki kana pangalusna pirang-pirang taufik. Ai taufik teh pitulung. Wa ayyahdiya sareng yen mugi nuduhkeun Gusti Allah sareng yen mugi maparin hidayah Gusti Allah ni kakuring bihi kana itu dalik li aqwami thoriqin kana panglempeng-lempengna jalan.